Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang daudei sareng mangking ce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satu acana dipedar simkuring nganuhunkeun kasawae di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Hatur nuhun para subscriber, mohon tos like komenanya. Mangga atuh orang kawitan carios dulag nalaktak dina seri salat gede tanaga kumaha tuh ieu cariosanana wilujeng ngadangukeun. Ari samet nyaho Mang Ibro nyaho paling teu kungsi ngadenge najan teu langsung ti ajengan cukup saliwat ti jalma nu sok ketol ngahadiran pangajian. Yen salat tihang agama as-sholatu imaduddin. Jadi nu ngaku ngagem agama Islam tapi tara salat sarua jeung hayang ajeg teu boga panyangga teu beda ti imah teu boga adegan. Tapi pikeun Mang Ibro anu sagala rupa ngawagu iwal ti kana dahar sare ka pacilingan jeung nambahan jumlah budak asuheun biijot kawas teu jadi soal teu salat oge cenah angger bae nangtung lempang henteu nambru nampuyak memang da boga suku cangker kene kitunya duh. Aya wae mamun tangtu bae biijot pamajikan anu satia bingung lewati bingung nyeeng nu jadi salaki panutan ati bedang wangkelang kebluk baul dina urusan pi akhirateun neangan syarat mah geus we hampir weleh kaajengan ka ustad ih keukeuh bae hate Mang Ibro acan daek keleah malah beuki dieu beuki ngahajakeun ka masjid tong boroning asup liwat oge jiga nu hoream hajeun malibir ka ditu ka sisi susukan. Yang hareupan munggah puasa biijot geus taun geus tatan-tatan mere pepeling kasalakina sugan we jeung sugan atuh sataun sakali daek ngajalankeun eta rukun Islam anu kadua teu 5 waktu oge atuh sakaligus ge tuh taraweh heula. Pan taraweh mah beda jeung salat fardu bisa santai jabat tirame jeung sok loba opieun deui muhun taraweh mah muhun seur opieun cenah muhun. Aduh kabita muhun taraweh tos marulang taraweh muhun atos kapale dieu mah muhun. Mugi-mugi sarehatnya muhun puasana dikaryatkeun amin. Tah akang pageto teh mimitian tarawehnya mimitian taraweh bapana cek biijot lahan nya atuh keun bae dalila keneh ijot pageto tah mentas isukan lain taraweh teh lila keneh atuh kaburu ngawahan heula atuh biijot nyai.
Enya jadi erek milu taraweh kitu akang. Milu atuh setahun sekali maknya tekaduga atuh taraweh acan. Bogo bae atuh nyai nya sugan bisa yeuh kukumpul heula tanaga ti ayeuna nyai. Har, nah kudu kukumpul tanaga sagal rupa kitu Kang. Piraning salatnya, salat 2 rakaat atuh Kang. 2 rakaat atuh, taraweh mah akang. Ngabong borokeun anu arek maneh mah. Kumaha urang we atuh, kumaha urang. Heueuh, salat taraweh teh kudu gede tanaga atuh. Kudu gede tanaga. Nyai kudu gede tanaga nyai salat taraweh teh sok ngababarikeun wae maneh mah. Ruas campur atoh bijot nempo salakina kitu kewat we manehna balem bisi robah deui paniatan ku kitu oge syukur alhamdulillah mun nya tea pageto daek taraweh mohon cenah. Mang Ibro bade taraweh cenah mohon. Hidayah Allah memang lain urusan manusia ari geus waktuna manjing plus bae sapada kana dada Mang Ibro anu wedang wangkelang dina puasa ayeuna najan kudu keneh sahur pukul 8 isuk-isuk Mang Ibro daek ka masjid jeung taraweh. Aduh muhun sahurna jam 8 enjing-enjing cenanya Mang Ibro mah. Muhun tenan naon cenanya aduh belajar cenah. Aduh ya mah Mang Ibro tung dina dongengnya mohon. Unggal peting bijot menit dagag degdeg nyayagikeun lantera nyayagikeun itek geus puguh samping kopeah sendal mah lengkah Mang Ibro ti barang jerut tina golodog tuluy ngetruk mapai jalan setapak kalebak nepi blusna ka masjid dituturkeun kumpaneuteup ke beku kabunga. Alhamdulillah ya Allah gening salaki kuring teh geus insaf ayeuna mah daek taraweh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Terus barang jol we ka imah dipapag hiap-hiap teu poho di pentaan komentar jeung kesan milu salat munggaran. Nyai yeuh kieu geuning taraweh teh duh karasa ayeuna mah kukuring. Nya kumaha kitu Kang, kumaha taraweh teh pan sarua keneh lain. Tetela nyai aduh kudu gede tanaga taraweh teh jeung kudu bisa penca deui. Sakitu nu kedal ti Mang Ibro bari bangkenu blug we mebeutkeun awak kana dipan diolo sangkan cacarita leuwih rea bungkem 1000 bahasa padahal biijot usaha satekah pola amis budi loba seuri malah serina luhur gil handap itung-itung ngalem kasalaki. Tapi Mang Ibro ukur hahahuhu jeung haharegungan bae. Isukna panasaran biijot merumrah kasakur anu taraweh maluruh menang kelemeng ti budak bujang cenah Mang Ibro dipolonco maklum atuh karek nolol ti masjid gitunya mohon karena nolol ti masjid aduh ya Allah ya Allah. Nya kumaha nya ieu teh duh bibi aya naon
Nya kamari kumaha Mang Ibro cenah. Nya eta bi, duh kamari teh karunya dipolonco usum taraweh bi, matak bibiraeun anu tara eta teh bi. Ujang onot anu brukprak teh gera eta mangna tuh nya kareg cong we ditakbiratul ihram bi diseret digigir nepi ka namru duh karunya cengkat sujud nyampak tabi panakol bedug dina bitis puguh we atuh kaganjel dina adegan kadua bi mang teh bobor kaharayuan ngajurah roh bi kana bilik ngagebros bi ampir be labas keluar karunya si amang teh bi nya untung we dina adegan katilu mah nya emang teh waspada diseret teh bi teu regrog-regrog nya sing horeng teh emangna takbiratul ihram bari mamasang kuda-kuda eta teh bi aduh watak kitu cenah cek ku si amang salat teh kudu gede tanaga cenah nya salat teh kudu gede tanaga kakaraeun geuning paingan atuh ya Allah paingan nyebutkeun salat teh kudu gede tanaga geuning jeung kudu bisa penca ari kitu mah dasar salaki teh bangkar wara aduh gitu cenanya mun aduh salat kudu tanaga cenanya aduh mangga urang teraskeun anu ayeuna mah judulna Noel satu acana dipedar ngaso ngaso. Zaman genting unggal peuting garombolan ti gunung ngaranjah pilemburan ngagarong ngaduruk imah mergasa wah we rupa-rupa gawe pikasieun nu matak urang lembur taweleh caringcing di imah masing-masing ada dempes bari taki-taki aya garombolan asup kabeh jung jeleng muru panyumputan geus spontan deui abong geus tuman komo lamun dipiheulaan ku sora bedil mah beh anggang barang tor-tor we barang kosong sakabeh di imah ditinggalkeun nyumput di mana bae anu sakira moal kapanggih ku urang leuweung. Soal imah diduruk kumadinya asal nyawa teu coceng. Ripu keur encoh kaya kaayaan kitu teh. Najannya ge boga salaki da mang mehon teu bisa diandalkeun lain deog lain pengkor atawa lolong teningal tapi torek tongkal torek total tong boro sora tembakan anu dianggang jigana aya bom ngabaledug digireun moal kadengeun ku Mang Mehod muhun karunya ieu mah yeuh aya wae carioosnya. Jadi mindeng rek cilaka gara-gara Mang Mehod nya telat we dibawa nyumput. Maklum atuh kudu diajak heula ku pakupis papeta kacipta kasarempak tuluy katewak pasti Mang Mehod karingaran sabab pangawakan lunglug jangkung keur ukuran kampung kaitung pantes moal aya anu nyangka boga kakurang. Untung bincoh manggih akal Mang Mehod diajak we badami berang-berang
Nyaeta lamun aya gerombolan datang boh katangan dina sora tembakan boh dona sora isarah sejen ti jaga malam Mang Mehod rek ditoel pundukna eta pertanda kudu gewat luncat ka dapur mubus ka kebon honje di tukang plus we kana bewak Cece gawir wahangan. Heueuh mah kitu atunya ulah poho deui engke. Mang Mehod unggek-unggekan sanggeus rada lila muralang nyidik-nyidik pata jeung untap biwir bi encoh kahade nyakangnya kahade bi encoh ngagorowok nempok kana ceuli salakina udiwel kana punduk luncat ka dapur mobus ka kebon honje pus kana bewak heueuh kitunya ma abah kahade poho tah abah Petingna dipraktekeun lancar teu sakara-kara atuh nyumput teh bisa gancang batanu enggeus mun tibareto kieu moal atuh moal baluas nya atuh mun tibareto mah moal kieu jeung karunya atuh kasih abah karunya Kitu bae unggal aya tanggara gerombolan datang bencoh Noel punduk Mang Mehod ditoel luncat ke dapur berengbeng ka kebon honje bus kabewak sisi gawir pangheulana datang kae kadinya bari lengoh da buntelan pakaian kuma bi encoh bae tapi dimaklum ku sarerea sabulan campleng we unggal puting mebus teh da gerombolan kerep pisan datang bulan anyar rada reureuh saminggu 2 kali terus nama saminggu sakali urang lembur rada nyenghap komo barang saminggu polos teu datang asa nya bae aman urang lembur make aya nu kaburu ngawangkong di buruan segala rupa bari mulan hiji perkara anu nu dihese nu hese dipilampahkeun beh ditu muga-boga wae atuh sing satuluyna kieu nya aman doh ripuh atuh unggal poe teh kudu ngungsi wae ka ditu nya moga-moga bae atuh nya piraku wae rek terus-terusan kieu teh aman mah tuh urang mah hayang aman atuh euy gerombolan teh sok kitu wae ngaranjah ngadurukan deui mah leuheung mun aya barang berharga mah euy Paneuhna naon di imah teh kuraya sangobear deuleu euy dasarnya abong dina dongeng kitu nya tapi hiji penting kapaksa urang lembur paburisat deui gap kana buntelan masing-masing gap kana budap gap ka pamajikan mubus deui ka kebon asup ka bewak ngahep-hep ngadadempes ngadagoan urang leuweung eureun motah ngaduruk imah ngagarong jeung ngabedilan ngan harita mah jempling bae sajam eueuh nanaon katilu jamna kaum lalaki nungtutan tingkuniang hudang ti bewak tuluy silitanya jeung pada baturna tetulus merenya nyerangna gerombolan teh kitu duka teuing Kang tapi teu kadenge yeuh aya isarahna naon
teu kadenge sora tembakan atawa kadepuk rengkahnya. Heueuh nya aneh. Naha atuh bat nyumput. Teuing Kang, da wing mah nuturkeun batur, batut langsung ribut we milu. Heeh, geus tadina mah pamajikan buru-buru we dibawa ka bewak sugan teh heueuh aya gerombolan. Pek teh alhamdulillah nya eueuh nanaon. Nya eta kuring oge sarua. Ah, ieu teh saha nya nu nyeun rewah-rewahna tuh. Ribut di jero bewak, pindah keluar, lain ribut sieun gerombolan, tapi ribut silih tanya saha nu ngamimitian nyieun rewah-rewah puguh eueuh gerombolan hayo ngadon mubus. Saenggeus ditalungtik ka ditu ka dieu kapanggih sumber asalna nyaeta Mang Mehod ku Kang Mista katenjo mubus ka kebon honje plus kana bewak. Kuring euy nenjo Mang Mehod kitu tah heueuh tah asup manehna teh kuring teh milu we heueuh sugan teh aya gerombolan euy kadinya. Wah dasar Mang Mehod atuh. Kang Mista ngadadarkeun bogaan ciana mah euy sangkaan tah pasti aya gerombolan dewek. Matak we kuring ge euy kuat mawa anak pamajikan di tuh dulu euy buntelan ge loba nyumput urang teh euy nuturkeun Mang Mehod. Nah teu lila teh ngurunyung Kang Uhe saanak bojo daratang cenah bisi aya rewah-rewah. Padah nenjo kuring indi teh wah loba euy anu milu teh. Wah pantai-antainya cek kokolot lembur. Nya Mang ya wing jeung Kang Uhe bongan dicontohan atuh ku Mang Mehod tadi teh heueuh langsung arasup we ka kebon honje cenah sieun ku gerombolan. Lantaran Mang Mehod pamohalan ditanya kapaksa ku Bi Encoh sina madep kumaha ieu teh Bi cek kokolot lembur nembleukeun. Ih, kumaha atuh saeueuh sing geuning gerombolan teh. Nah atuh saleki Ibi ngadon musup teu pepuguh ieu teh. Aya naon kitu Bi anu sabenerna sok atuh geura ngomong Bi. Memeh pok ngomong Bi Encoh alangah elenge heula. Ah dasar we atuh bapana budak bae salah paham jang olot. Nya harita teh manehna keur maud daun kawung di tengah imah nya we ku Ibi teh ditoel pundukna. Nah atuh bari ngaleos teh kaenggon sugan teh rek nuturkeun hari ieu ngadon luncat geuning ka dapur. Beuh cilaka eta teh. Erek nyusul harita keneh teh ih karagok Ibi teh da kitu geuning. Geus tatahar Ibi teh nya aya sora nyelengkeung. Ah sia pedah kitu geus lila bae ae atuh eueuh gerombolan jadi rasa salse Ibi teh geuning. Aduh tamatnya mohon carios dulag nalaktak bagian ka 3 kitu mohon. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajekeun deui dina serial anu salajengna. Mangkingceung haturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca